Tilu akan. Selalu salah milih jalan. Lamun ek nuju kana hiji perkara teh selalu salah jalan. Hayang bagja sugan aing kudu loba duit teu lah, salah jalan. Teu ningali kumaha tu jalma akibatna anu loba dunyana tapi hubud dunya. Lantaran eueuh pahmi anillah. Ulah elah ku KDM sih. Apa KDM? Aya anu ngupingkeun pidato keur pembukaan musabakoh tilawatul Quran aya. Sok ngobrolna kumaha sih? Teu penting juara hiji, juara dua, harapan hiji harapan dua. Nu penting mah ya manusia di Indonesia terutama umat Islam. Dina hatena pinuh ku makna Quran. Sehingga nyaho ieun ieu alam kabeh hamparan makna Quran itu nyaho. Ieu mah Quran ditalar ari solokan nyungsem. Ya kan? Ari identikna Islam jeung naon? Jeung bare anadopatu nisful iman. Ngaku iman ka Allah Quran katalar. Tapi kalau kotor hirup teh, kotor ku dosa, kotor ku barang riba, bener kan? Tempat kalau lotor. Mana Al-Quran? Aya dina teh Quran katalar illegal logging teu eureun. Rusak sawah tuh jeung perikanan. Sabab China behat gitu. Ngeunah we untung sorangan batur sawana jadi rugi. Makna Quran kumaha? Ngalarang. Eta ngeureuyeuh saha eta nu nuaran tangkal kai di leuweung? Eta tukang maca kulhu. Aing ngalin eta cik KDM kan. Abdi lebih ka mikir aing eleh ku KDM. Ajengan ge eleh teu kadinya mikirna. Hayang juara hiji we ka Mekah. Balik kopiah jangkung. Teu diamalkeun di Al-Qur'an. Ya hamparan dunia teh eta teh intisari makna Quran kabeh oge ngaromong kabeh apal teh ngobrolna dunia ieu. Makhluk Allah ngarobrol. Ngan sametkinya KDM. Ku abdi dituluykeun ayeuna. Kumaha ngomongna? Terang teh akan. Papangi jeung kopiah tadi memeh ka dieu. Ngomong kopiah teh ngobrol akang bojo ngiring teu henteu nya aya nu ngiring aya nu eta teh ngobrol pamajikan ya Kang di mana pangi jeung makhluk kabeh ge ngarobrolna akang mun hayang apal ngobrolna baca Hikam Imam Al-Haddad jeung meuli ka Yaman ka ditu boga ongkosna teu ongkos boga bisa macanan teu mending kupingkeun ajengan nya ngarah teu kudu make ongkos ini kalah mikiran rek meuli kita pari macana hese mah tuh akan ya teh ngarah curingha ka kanggo abdi dibaskeun geus teh waduh aing heueuh abdi ge sadar kan aing eleh ku KDM kiai teu bisa mikir ka dinya tahu diri kan ya cek dina kitab Hikam Al-Haddad. Ya dunia teh kabeh ngobrol makhluk Allah. Ngan urangna blaga bego teu nguping. Sabab nyahona ilmu ibarah hungkul. Ilmu teh aya 4 lapis, ilmu ibarah, ilmu isyarah, ilmu lataif, ilmu haqaiq. Akang mah apalna ilmu ibarah nu dibasakeun ku lisan hungkul. Padahal cek KDM aya ayat tertulis, aya ayat yang tidak Gubernur apal ajengan kapiolaan ngobrol. Oh, ngarasa didinya. Ayat itu tertulis akal. Ya. Ngobrol kanu cinta kana dunia. Kajalma nu hubud dunia. Sasauran wahdaruni fa innani fitnatun. Eta ngobrolna dunia kabeh. Bojo urang papangi sing ingat ulah nempo beungeutna we aduh jiga bemo kunaon riweuh
ngobrol pamajikan urang di mana papangihna. Wahdaruni fa innani fitnatun. Kang sing sieun ku abdi, ari urang lain sieun ku pamajikan. Besok duit datang, wahdaruni fa innani fitnatun. Ari urang malin sieun kalah resep kana duit. Bener. So eta padahal ngobrolna kitu, tapi kan hubudunnya, kan teu hubudunnya mah teu kitu ngobrol. Kami teh sok jadi fitnah. Fitnah teh di mana kufrun nutupan. Jalan bener teh teka ciri sabab katutupan ku duit. Bener kan? Salat ditinggalkeun, ngaji ditinggalkeun sabab mikiran pamajikan ceun kabur da geulis. Kahayangna gede, poho salat ditahan Allah. Da kapitnah kahalangan ku pamajikan. Sok kakak. Aya nu kitu. Tureh nya terek ngaku era. So. Jadi fitnah. Numatak tuluina wanduruni kaifa kana akibatul rogibin akibatul mutamattiin. Tingali ku anjeun make akal anjeun wanduruni aing ku panon tuh tingali jalma anu loba dunyana bari cinta hatena kana dunya ujung-ujungna hirupna raruksak. Akibatna jalma nu hubud dunya diruksak ku dunya sorangan. Baheula Abroha rek ngaruksak Ka'bah make gajah akhirna ngaruksak diri sorangan. Gajah teh lain rek keur nubruk Ka'bah keur modaran si Abroha. Jadi paehna Abroha teh galungan jeung gajahna. Senjata makan so. Ah kitu akak. Hayang bagja hubud dunya akhirna mah sangsara balas katinihan dunya. Bener. Ah kitu akak.